Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna asup kana pembahasan hukumna maca lafaz bismillah. Kamari geus nerjemahkeunana lafaz bismillah. Ari nambahanana mah engke geus beuki lega ente pengalaman di kitab-kitab sajian teh bae nambahan. Nerjemahkeunana di kieu keun pek jaga. Saheulaanan eta mah minangka dasar we nerjemahkeun bismillah teh kos kitu nerjemahkeunana. Terus kamari sebabna ngamimitian ieu kitab ku bismillah entos kamari 3 sebab. Eta teh setiap ngamimitian sesuatu maka lamun anu boga nilai alus cek agama pagawean eta mimitian ku lafaz bismillah sababna pasti mau jauh ti 3 eta. Nurutan Al-Qur'an, ngamalkeun hadis Rasul jeung tuturuti kana akhlakna salafus saleh. Ayeuna ari hukumna maca bismillah. Beda lamun ngaji nahwu moal nyaritakeun hukumna moal. Ari ieu mah pangna nyaritakeun hukumna maca lafaz bismillah ku sabab ieu kitab ti antarana kitab fikih. Pan ieu matan sapina teh bahasana teh bahasan ilmu fikih, kajian ilmu fikih. Di antara pokokna pembahasan fikih teh nyaeta menceritakeun tentang hukum-hukum syara. Kayak aya khusus sedikit ngabahas ngeunaan dasar-dasar ilmu fikih nya engke lah ngahaja heula. Enak seperti kapotong heula langsung we. Jadi ngeunaan lafaz bismillahirrahmanirrahim anu sesuai jeung bahasan ilmu fikih mah tangtu ngeunaan hukumna maca eta lafaz bismillah. Da pembahasan ilmu fikih mah pokona mal kaluar tina nyaritakeun ngeunaan hukum-hukum pagawean jalma mukallaf. Eta pokok bahasan fikih. Hukumna pagawean jelema mukallaf, boh pagawean badan maupun pagawean lisan. Tah ari maca teh kaasup pagawean lisan maca teh. Jadi engke secara hukum fikih jelema maca lafaz bismillah eta terbagi kana 5 hukum. Jadi aya 5 hukum maca lafaz bismillah. Nu kahiji wajib. Jadi maca lafaz bismillah teh kahiji hukumna wajib. Jadi wajib kudu dibaca lafaz bismillah. Di mana tempatna nyaeta ketika maca Fatihah di jero salat. Eta tempatna anu wajib macana bismillah. Lamun urang maca surat Fatihah keur salat wajib kudu make bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tah maca bismillahirrahmanirrahim teh nalika maca Fatihah di jero salat wajib. Resikona lamun maca Fatihah di jero salat teu make lafaz bismillah nya teu sah Fatihahna. Ku sabab bismillah kaasup sebagian ayat tina eta Fatihah. Kumaha lamun di luareun Fatihah? Kumaha lamun salianti Fatihah di luar salat? Barang bieu teh meureunnan anu wajib maca bismillah teh maca Fatihah di jero salat. Tah kudu biasakeun dina maham omongan teh. Maca Fatihah di jero salat aya 2 unsur. Maca Fatihah di jero salat. Lamun kumpul 2 unsur ieu maka hukum wajib aya. Jadi nu wajib teh ingetkeun, anu wajib maca bismillah teh tempatna
ketika maca Fatihah di jero salat. Taku diajar telak karena nuturkeun omongan di nu ngaji maka deh. Mun urang ngaji kudu ngabiasakeun telak nuturkeun omongan. Jadi latihlah ya teh awas. Ngarahangke ka hareupna beki biasa maneh merhatikeun omongan. Hukumna maca bismillah anu wajib teh nyaeta ketika maca Fatihah di jero salat. Tuh, engke teh urang bakal bisa ngabalikeun. Lamun lain maca Fatihah teu wajib maca bismillah. Awas urang maca Quran surat-surat salian ti Fatihah najan di jero salat teu wajib make bismillah. Sehingga sah-sah wae teu matak ngaganggu gitu. Teruskeun deui tah nu kaduana tah. Palebah di jero salat berarti lamun di luar salat ngomongna ini mah. Kumaha lamun urang maca Fatihah di luar salat? Sarua teu wajib maca bismillah. Artina teu wajib teh najan henteu make lapad bismillah nya henteu nanaon. Artina teu nanaon teh henteu matak jadi doraka. Ujug-ujug alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ngan pedah eta saayat teu kabaca kitu ungkur resikona. Nya saayat teu kabaca gitu. Tapi henteu matak ngajadikeun doraka. Henteu matak ngaganggu deui gitu. Ngalamun dina jero salat mah maca Fatihah di jero salat hukumna wajib make bismillah teh. Rasikona lamun teu make bismillah eta si Fatihah di jero salat mangka Fatihahna terjadi wajib diulang. Lamun teu diulang eta bacaan Fatihahna nya teu jadi salatna. Tah kitu rasikona kadinya. Lamun teh urang keur salat ujug-ujug tina alhamdulillah maca Fatihahna teh gitu. Tan teu jadi bacaan Fatihah urang teh teu jadi. Wajib ngaulang Fatihah. Tongke penjelasan lebarna di hareup dina bab syarat Fatihah di hareup dina pasal syarat Fatihah bakal aya lebih lebar. Kadua langsung urang ejeung lawanna. Kadua hukumna maca bismillah teh haram. Oh namanya haram. Hukum maca bismillah teh nu kaduana haram. Lamun dipigawe doraka, lamun ditinggalkeun tegas mah henteu dibaca eta bismillah menang pahala. Di mana tempatna anu haram maca bismillah? Ketika rek migawe sesuatu pagawean anu haram ceuk syara secara zatna. Ketika rek migawe suatu pagawean anu haram ceuk syara secara zat, jadi zat eta pagawean teh haram ceuk agama teh. Contona maaf, zina secara zat eta pagawean zina haram. Ngomongkeun batur secara zatna eta pagawean ngomongkeun batur haram. Mencuri ya banyak lagi lah anu geus kamari kaliwat sebagianna dicaritakeun dina Sulamut Taufik. Anu doraka badan, doraka panon, dan lain-lain pokokna mah hal-hal anu sifatna diharamkeun ku agama. Maka ketika aya jelema tigebrus migawe eta pagawean haram dimimitian ku lafaz bismillah. Jadi kalahkan nambah kadorakaan namun make bismillah teh gitu. Kalahkan nambah kadorakaan. Aya jelema rek ngomongkeun batur dikawitan heula ku bismillah. Tamah dorakaana nya doraka tina migawe anu ngomongkeun baturna, nya doraka tina ngamimitian eta ngomongkeun batur ku maca bismillah. Sabab henteu ngepas hari bismillah atuh penyebutan nama Tuhan, nama Allah dipake ngamimitian pagawean anu dicarek ku Allah atuh teu ngepas manya. Henteu cocok. Nah, maka aya bahasa secara zat tadinya pagawean anu haram secara zat. Pan aya pagawean teh anu haram tapi lain secara zatna. Secara zatna mah teu haram. Ngan lamun aya hal tambahan bisa jadi haram. Contoh, secara zatna barang dahar jeung nginum asal dahareun jeung inumeunana teu diharamkeun ku agama, nya teu haram dahar nginum. Barang dahar nginum teu haram. Tapi lamun
berlebihan nepi ka kamarakaana mun contoh deketna jadi haram tina kamarakaanana tah haramna teh lain barang daharna kamarakaanana kumaha tah maka lamun teh mah barang dahar tetep we henteu haram barang dahar dimitian ku lapad bismillah da pagawean barang dahar mah teu haram secara zatna eta pagawean. Jadi sok saja lamun teh mah dahar teh make bismillah mimitina geur dahar saking konyot harus ngager-ger nepi ka kamarkaan dahar aduh kumaha tina pelebah kamarakaanana mah haram kamarakaanana ngan tadi pembacaan bismillah di awal henteu ngajadikeun haram da eta mah dipake ngamimitian pagawean anu teu haram secara zatna eta mah haramna haram tambahan karena aya efek berlebihan. Ada ya matak cing telak sakali deui tadi. Kedua, hukum maca bismillah teh haram nyaeta nalika dek migawe pagawean nu haram ceuk syara secara zat. Katilu, hukumna maca bismillah teh sunnat. Jadi lamun dipigawe nambah pahala, ngan lamun ditinggalkeun tegasna teh dipigawe teu mata doraka ngan ari kakurangan manya timbul tina henteu dibacaan eta bismillah aya cacad wae mah gitu cacad secara hakikat kitu aya sunat mah dipigawe nambah pahala teu dipigawe teu matak doraka ngan tetep aya cacad. Jadi ingat urang setiap aya sesuatu anu engke hukumna sunat sing telak we mun dipigawe nambah pahala lamun teu dipigawe teu doraka mah ngan pedah aya sifat cacat. Leuleutikkan we urang geus nyaho ti antarana ti antara pagawean sunat teh seperti salat anu saleh 5 waktu kan salat teh loba anu salat-salat sunat. Jadi lamun dipigawe boga pahala tina migawean eta salat sunat. Lamun urang teu salat sunat henteu doraka ngan cacat mah boga. Nyarina cacat teh eta waktu henteu dieusian ku hal anu bagus. Di mana tempatna maca bismillah anu sunat nyaeta ketika ngamulai pagawean anu boga nilai alus ceuk syara. Oh, berarti anu tadi teh anu awal-awal kamari. Ketika urang ngamulai sesuatu pagawean anu boga nilai alus ceuk syara. Naon anu boga nilai alus ceuk syara teh nyata salianti anu haram jeung hina. Nya kawah contona pagawean nu alus teh dek wudu, pagawean alus Pak. Nulis ilmu, pagawean alus. Dek dahar, da alus cek barang dahar. Nginum sare sarua wae termasuk pagawean alus. Dan teu lain ka asup pagawean rendah. Jeung lain pagawean haram. Nah, maka setiap pagawean boga nilai alus cek agama, mangka sunat memeh migawena teh maca lapad bismillah. Anu fungsina ngalap kakuatan ka Allah taala supaya Allah taala mere pitulung, mere kakuatan keur nyelesaikeun ieu pagawean. Urang ngalepaskeun diri tina akuan boga rasa oge urang ngalap berkah supaya pagawean teh terlaksana dengan sempurna kitu tujuan di bismillah. Tamtak pantes ieu kita ku pangarangna dimulai dengan bismillah heula samemeh ngamulai pok kana maksudna teh make heula bismillah. Jadi boga pahala dina jihad maca bismillahna. Urang mendek ngaji sama wae, urang dek ngaji. Ngaji teh pagawean nu alus, ya sunat make bismillah. Banyak lah pagawean nu alus. Kecuali eta pagawean anu alus teh eusina zikir ka Allah taala maka teu sunat make bismillah da kaya-kaya geus aya arti bismillah di dinya. Contohna urang rek zikir mangka teu sunat maca bismillah da jerona zikir ge pan penyebutan lapad Allah. Terus deui urang rek maca sholawat pan aya penyebutan lapad Allah Allahumma sholli mangka henteu sunat memehna maca bismillah da eta mah geus hasil ku eta pagaweana oge makna bismillah.
rek adzan apaan aya penyebutan hafad Allah teu mata kudu ngaji teh nya jadi diiwal ya tina pagawean anu alus ceuk syara teh nu sunat di bismillahan heula memehna lamun eta pagaweanana lain berisi zikir tapi lamun eta pagawean berisi zikir maka teu sunat dimimitian ku bismillah da lamun cek bahasa kitabna mah tahsilul hasil ngahasilkeun nu geus hasil ada jero eta pagawean geus ngandung unsur bismillah kapan dizikir teh nyebut dengan Allah bismillah ge nyebut dengan Allah kitu mata lamun rek dikir mah nya langsung we paling ge sok aya heula muqaddimahna teh ku ayat dikir nih naon teh alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah teh muqaddimah ayat tawarek shalawat paling oge muqaddimah ayat tentang shalawat nah paling kieu lawan urang erek maca ayat Al-Qur'an pan pagawean alus tapek tak urangna mah ngabismillahan teh ngabismillahan ayat etana sana bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima langsung we shalawat Allahumma shalli alaihi terus engke erek pindah mun teh mah shalawatna teh dek diganti ku shalawat anu berbeda enggak usah pakai bismillah langsung masuk shalawat yang baru kawas urang rek zikir lamun di muqaddimahan ku ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah makanya sunat maca bismillah heula karena rek maca ayat Quran eta mah maca bismillahna beres maca ayat eta abdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah langsung we teh kieu teu nya ai ku ngaji mah pan kabuka same teu tuturuti teuing erek adan teu sunat maca bismillah langsung Allahu akbar langsung teu kudu bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar teu kudu dek iqamahnya sama saking talak tah termasuk rek khutbah ge teu sunat maca bismillah da eusina khutbah geus ngandung kana eta eusi dina bismillah seolah penjabaran jadi tanu diiwal mah ingetkeun we eta ti antara pagawean-pagawean alus ceuk syara anu teu sunat di bismillahan heula mimitina teh zikir baca shalawat azan iqamah khutbah eta mah teu kudu di bismillahan heula ngan lamun salian tinu bieu sakur-sakur pagawean anu alus ceuk syara sunat di bismillahan heula mimitina kaopat hukum maca bismillah teh makruh teh kurang disenangi atau tidak disenangi makruh teu alus teu aya dorakam ngan teu alus di mana tempatna maca bismillah anu makruh ketika rek migawe pagawean anu makruh ceuk syara secara zatna di mana urang rek ngamimitian atau rek migawe pagawean anu makruh ceuk syara secara zatna eta pagawean teh makruh maka makruh di bismillahan mimitina makruh contohna pagawean anu makruh ceuk syara teh seperti ningali sesuatu anu makruh ditinggalina kawas ningali parji sorangan lamun eueuh pangabutuh lain erek namaan mugan panyakit lain ngahajawe ningali parji sorangan urang makruh teh pagawean teh nya makruh maca bismillah memehna bismillahirrahmanirrahim lain ningali parji batur mah haram lain makruh deui balik kanu itu haram di bismillah atawa urang dek ngalaksanakeun ngonsumsi sesuatu anu makruh secara zatna ya makruh di bismillahan
Contohna model udud kan eta ihtilaf ngan mayoritas ulama-ulama fikih nyebutkeun hukumna ngesep udud teh makruh, matang tong getol teuing teu make ilmu rek udud mah teu kudu make jeung geledeg maca bismillah jeung gores teh sunut ududna kenyot nya. Terakhir nu kaopat kalima hukumna maca bismillah teh mubah teh bahasa urang mah wenang atau boleh wenang atau ya boleh curang gae rek dipigawe heuk rek henteu dipigawe heuk oge henteu ya efekna naon secara asal hukumna gitu aya mubah mah gitu. Secara asal hukum teu aya efekna naon. Artina teu aya efekna naon teh teu aya pahala, teu aya siksa. Oge teu aya panyela teh. Apa? Ya panyela teh apa? Panggeungeureuh gitu. Oge teu aya pangadepis mah acungan jempol. Teu aya teh anu kitu-kitu standar we. Eta ngaranna hukum mubah. Di mana tempatna? Tempatna maca bismillah anu mubah teh ketika urang migawe sesuatu anu henteu mulia ceuk syara oge teu hina ceuk syara teh pagawean kitu teh mulia henteu hina henteu contohna kawas ngadekorasi ruangan ngusar ngeser barang-barang aya di ruangan jenuh aya mah lomari belah dinya teh urang eserkeun ada agama mah henteu nyarek teu nitah nata ruangan nyarek henteu nitah henteu maka ketika urang rek ngeserkeun lemari misalnya hayang nata ruangan ieu mah ngarah ieu cenah ngarah hebat cenah urang make bismillah teu dianjurkeun sugan dicarek henteu jadi tabarek make bismillah heula geus kabiasaan urang mah bismillahirrahmanirrahim pek bae henteu wae make bismillah henteu dicacat eta contohna orang geser ruangan kan osok nih sakapeung supaya tidak jenuh gitu. Ayeuna mah cenah lain sayang meureun naon ari kana lauk mah naonana wadah lauk teh nyebutna teh akuariumna sibal teh bosan dina panel wae mah can. Urang pinahkeun anu mah kana lomari. Dina lomari bosan pinahkeun kana panel, pinahkeun ka sisi lawang cokot teh ku ucing. Usar eser gitu usar eser. Kata sesuatu pagawean anu henteu boga nilai mulia, oge henteu aya nilai rendah cek agama. Maka hukumna mubah. Ketika hukumna mubah, nya maca bismillah na oge hukumna teh sami mubah. Paling oge engke teh aya pahala teh lamun niat ngalap berkah, urang mah ngalap berkah we ku maca bismillah ieu nya paling boga pahalana teh tina ngalap berkah kana eta bismillah. Aya secara zatna maca bismillah mah teu aya anjuran hukum. Henteu aya sunat gitu henteu. Beda jeung nu tadi lamun pagan-pagan nu alus ceuk agama, mangkat tadi hukumna sunat make bismillah sehingga ku pokna maca bismillah boga pahala gitu. Najan teu aya niatna naon. Urang rek ngaji bismillahirrahmanirrahim tah boga pahala tina maca bismillah naon. Engke pahala tina ngajina. Mata pantes sih ana oge sebagian guru-guru baheula lamun dek sorogan kajian hayu bolak-balik bismillah. Bismillahirrahmanirrahim baca poho bismillahirrahmanirrahim. Balik deui kitu. Nah, bagus. Tah sakitu saheulaanan pembahasan anu hubungan jeung lafaz bismillahirrahmanirrahim. Terjemahanana kemudian alasanana ieu kitab dimulai ku bismillah jeung hukumna membaca bismillah. Beres nanti mulai masuk kana muqaddimah ieu kitab. Muqaddimah teh pembukaan, bubuka. Nah, dibuka ku pujian ka Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah, eta teh mimiti alhamdulillahirabbil alamin nepi ka wala haula wala quwata eta. Eta disebutan nu kitu muqaddimah. Biasa setiap kitab sok aya mukadimahan. Mare mun kitab nadom ininya, mare dina nadom maksudnya yaqulu 2 bait eta mukadimah. Jadi pembahasanna mah
Mulaina tina fi'lun tsulasiyun bet eta pembahasanana. Jadi dua bet nu pertama mah muqaddimahna pembukaanna. Nah kitab-kitab sajen ge sami we kitu. Dan memang etikana lamun urang tulas tulis atau ngomong ulah ujug-ujug jegur, make heula bubuka saeutik mah, make heula muqaddimah teh bubuka bahasa urang, bubuka carita. Eta mah panjang atau ponokna gumantung situasi. Situasi mendorongna agak panjang boleh. Situasi mendorongna harus ringkas boleh. Ngan sok aya sawarehna mah tulisan teh anu teu make muqaddimah langsung kana maksud seperti contoh matan ajurumiyah eta mah eueuh muqaddimahan bismillahirrahmanirrahim al kalamu wal langsung we kana maksud. Karena eta mah tujuanana hayang ringkes tetep we alus deh. Was urang ge lamun kira-kira waktuna mepet geus we teu kudu muqaddimah teu kudu bubuka. Jagur we seperti contoh lamun urang rek barang beli ka warung udah tanggal atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ece damang. Wah, lila kalau ieu geus ngagelak itu kan. Jangan meser naon. Jadi eta mah situasina mendorong jangan pakai bubuka langsungnya uluk salam karena ngamalkeun hadis tentang anjuran anjuran untuk menyebarkan salam teh afsyus salam teh hadis eta. Oke, assalamualaikum, salam. Mang meser anu, langsung. Itu jadi nanti gumantung kumaha situasi. Ngan lamun dina tulisan rata-rata mah para pengarang sok ngayakeun muqaddimah, ngayakeun bubuka. Ngan aya nu panjang, aya nu pendek, tapi sebagian aya nu bahkan tara make bubuka. Salah saji contohna lamun kitab mah nu teu make muqaddimah teh awas matan ajurumiyah. Langsung eta karena maksud bahasan, maksud omongan. Nah, di dia dimulai muqaddimahna ku muji ka Allah taala, bahasa pujianana alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahanana mah alhamdu ari jenis puji nu opat lillahi eta tetap milik Allah. Terjemahan kitu. Ari jenis puji nu opat lillahi eta tetap milik Allah. Allah teh Rabbil alamin. Sifatna Allah teh Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Diterjemahkan ku urang ku kecap Tuhan misalnya Rabb boleh. Karena arti lapad Rabb banyak. Lapad Rabb bisa diartian pemilik alam semesta pek. Da lapad Rabb artina teh bisa malik. Artina malik teh pemilik. Mun mimna dipanjangkeun malik. Oge bisa diartian ku malik. Malik mah raja. Artina teh mun malik na dipondokeun mimna artina raja. Malikun. Berarti Rabb bisa diartian anu ngamili ieu alam semesta. Bisa juga diartian anu ngarajaan, anu jadi raja di ieu alam semesta. Oke arti Rabb teh khaliq. Artina khaliq teh anu nyiptakeun tina eueuh jadi aya. Berarti bisa oge Rabb teh Rabbil alamin diartianana anu nyiptakeun ieu alam semesta. Tuh geus tilu tawas arti Rabb teh. Malik, khaliq. Kemudian mudabbir artina Rabb teh bisa oge. Artina mudabbir anu ngatur. Pengatur mudabbir. Jadi engke Rabbil alamin bisa diartian oge anu ngatur ieu alam semesta. Tuh matak dipilihna lapad Rabb teh supaya sakabeh arti Rabb bisa dipakai kadinya. Dan memang Allah mah nu nyiptakeun di alam semesta Allah. Jadi engke dari mana Quran loba aya. Terus deui anu ngatur ieu alam semesta Allah. Anu ngabogaan ieu alam semesta Allah. Anu ngarajaan di ieu alam semesta Allah. Sementara mah opat eta heula. Arti lapad Rabb opat heula tah. Ingatkeun kumaneh. Di antarana lain-lain kursa kitu lain.
hongke tambah kitab ke di tambahan deui. Di antarana arti lapad Rabb teh Malik artina anu ngamiliki, Malik anu merajai anu ngarajaan, Khaliq anu nyiptakeun, Mudabbir anu ngatur. Tah nu nyiptakeun, nu ngatur, nu ngabogaan, anu ngarajaan ka ieu alam semesta teh hanya Allah taala. Jadi artinya Rabbil Alamin teh kitu. Eta karek terjemahnya. Jadi menerjemahkeunana teh kitu mere. Alhamdulillah ari jenis puji nu apat lillahi. Eta tetap milik Allah. Berarti pujian teh lain milik sasaha, milik Allah. Lamun anu hayang boga puji, mun bahasa urang nama hayang dipuji, berarti mika hayang barang nu batur. Da pujian mah milik Allah. Mata lamun hayang kapuji termasuk sifat goreng dina salamu taupe kamari sabab mika hayang kana milik batur da lain milik urang, puji mah milik Allah. Sehingga lamun hiji waktu aya batur muji teu dititah ku urang, hayang henteu maka jeung muji kana pagawean atawa ka sesuatu anu aya di urang, mangka ulah atah buru-buru urang maca alhamdulillah bari para tina hate ngabalikeun eta pujian kanu bogana ka Allah lain urang. Nah, lain urang. Di mana engke bakal bisa bijilna kitu lamun urang ingat yen ieu urang dikitu-dikiekeun ka Allah taala. Berarti kaya-kaya eta jelema teh muji pagawean Allah. Muntama urang teh make jeung daek maca Quran, panu ngagerakeun hate daek maca Quran teh Allah. Hege cek batur teh, eta budak cenah. Ku Kang Yuyun budak-budak keneh ge geus daek tadarus lain kemung kempes irung teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tina urang ngabalikeun eta pamuji ti eta jelema sape ulah nempel di urang balikeun kanu gaduh aslina ka Allah taala. Sanes nu abdi ieu mah Gusti pujian. Da hakikatna mah ieu padamelan teh digerakkeun ku Gusti. Si itu teh muji kana pagawean Gusti nu aya di awak abdi kitu. Ngan beda kanyedna eta teh da aya anu tina ngarti maca alhamdulillah, aya anu tina teu ngarti. Lamun tina teu ngarti mah alhamdulillah teh sok bari jeung kemung kempes irungna da rasaan teh eta teh nu manehna. Eta. Atuh contoh deukeutna mah kieu we Bal. Urang nginjem motor nu batur, heg we ku batur teh eta motor teh di alam hebat kieu nya motor euy. Pan meureun aya nu damang nu damang, anu emutana damang, henteu teu damang. Moal jadi kemung kempes irung teh da ingat, ai motor lain uing. Alhamdulillah, memang nu si itu ya motor teh bagus sih, enak urang dipake lagi gitu. Lain jadi baragaga baregege, make motor batur. Tah urang teh secara hakikat mah sakabeh pagawean urang teh eta teh pan digerakkeun ku Allah taala. Jadi lamun aya hiji pagawean urang anu ngajadikeun timbulna pujian ti batur ka urang, kada urang ulah lali buru-buru eta pujian balikeun kanu gaduhna. Lamun telat engke bakal dijewir kanu bogana. Eta Allah taala mah cara ngajiwirna teh eta pagawean nu asalna pi pujian batur teh jadi pi sebeleun, urang teh jadi diganti sok ngalakukeun pagawean pi sebeleun. Eta sabarana mah Allah nyintreu ka urang. Sia cenah jongjon wae eta nu aing. Pagawean sia nu alus teh panu aing eta teh, buru-buru ka aingkeun heula pujianana. Lamun ku urang buru-buru dibalikeun deui kanu gaduhna, sok dimayangkeun biasana. Eta lamun urang geus ingat kana alhamdulillah moal pupujieun pagawean standar. Rek dipuji rek henteu oge geus moal jadi pengaruh. Da urang inget eta pujian mah lain nu urang. Balik tak urang teh ketika ngalakukeun pagawean alus oge kudu buru-buru urang teh alhamdulillah hartina ngabalikeun pujian da ieu teh pagawean nu pipujieun ieu. Eta Gusti mere pagawean alus ngagerakeun hate urang teh kahayang migawe alus buru-buru. Eta nikmat ti Allah taala, puji nu bogana puji. Alhamdulillah daek salat, alhamdulillah daek ngaji. Ulah kemung kempes ka mana? Jeung ulah nepi ka kerung lamun tas migawe sesuatu nu alus cik dohir urang. He geueuh anu
eueuh nu ngalam saurang-urang acan batur teh hare-hare jiga kana kada teu kudu jadi murang mare naon. Kos orangnya tadi make motor alus sama nu muji aku reueuh teh. Da make motorna oge meunang nyeuk. Tak itu arti heulaanan daripada alhamdulillah teh arti jerona kitu. Bahwa sakabeh pujian eta teh milik Allah lain milik urang lain. Sakabeh puji eta teh milik Allah. Ya anu hak dipuji mah ngan Allah sabab anu pagaweana alus mah nganukur Allah. Da Allah mah pagaweana alus bae. Eueuh pagawean Allah anu henteu matak dipuji, kabeh ge matak dipuji pagawean Allah. Ya turun hujan ge pan ieu teh pagawean Allah taala. Apal Allah taala. Turun hujan ieu teh nu ngagerakeun Allah taala. Palamun ku urang dipikirkeun mah moal aya pagawean manusia anu bakal bisa mirip kana ieu hujan. Wow. Cenah geuning sok aya ayeuna nyieun hujan buatan sok aya tuluy akur-ukur para ahli geus nyebut ya. Tetep moal aya anu melebihi kana cai hujan buatan. Sanajan dina dohirna bakal bisa misalna ngemratkeun cai da moal bisa nyaingan kaos bentuk hujan. Takaranana pas. Terus di batasanana lamun di titik eta pek ngajaran hiji waktu maneh lamun leumpang. Pek ngalaman pas ke leumpang turun hujan. Tapi kan sok aya kejadian di tempat anu masih keneh kaleupangan ku urang sabelah dieu mah garing total belah. Di mana eta batasna? Kok teu katingali ku urang? Jiga di batasan ku kaca kitu antara ieu jeung ieu. Lamun lain Allah nu migaweana moal mah kitu. Mata urang teh ningali hujan alhamdulillah. Ningali anu alhamdulillah. Mata pantes cek Rasul afdhalud doa alhamdulillah. Menta nupang alus-alusna mah maca alhamdulillah. Jadi terus muji Allah. Jadi mana-mana Allah dipuji, tamun Allah mah hayangeun dipuji teh murudul. Ulah loba kerung dikitukeun alhamdulillah, dikiekeun alhamdulillah. Alhamdulillah halodo Gusti tiasa puapoe. Alhamdulillah hujan Gusti tiasa macul. Alhamdulillah cager Gusti tiasa gua gawe kalawan sigen. Alhamdulillah gering Gusti tiasa ingat kana nikmat cager. Alhamdulillah dibere duit Gusti tiasa nutupan kebutuhan. Alhamdulillah ditahan Gusti duit teh sehingga abdi henteu jadi takabur dan lain-lain. Jadi setiap pagan Gusti teh ku urang dipuji we terus. Tah Allah senengeun namun kitu. Allah senengeun. Mangka hamba anu selalu muji Allah taala eta nu disebutna abdan syakura, hamba anu getol syukur ka Allah taala. Syukur kuletah. Dak hayang entong pati loba kerung alhamdulillah terus. Dek kitu dek ge alhamdulillah. Gering alhamdulillah, cager alhamdulillah. Di alam batur alhamdulillah, di lerek batur alhamdulillah. Hese kabayangnya di lerek batur alhamdulillah. Naon hakikatna eta jelema mang bukakeun cacat urang anu ku urang teu kapangi, ke urang bisa ngomean. Hah? Sia iman gede-gede misalnya cek batur teh. Balagu tablo sia. Lamun urang ingat mah alhamdulillah dielingan heuh nya urang teh tablo berarti ngarah urang teh tutuluyan tablo urang omean teh. Sia ade kadul ngaji teh sia teh. Wah ka era teh. Misalna alhamdulillah aya batur nu merhatikeun urang nyaaheun berarti urang teh kudu ngomean awak teh batur teh jero dana mah nyaaheun mata ngaledek kitu. Mantak mun inget kadinya mah geus bakal mangprang ieu teh geus moal aya kerung mah. Di mana geus eueuh kerung dina hate moal aya kerung kana tarang naon. Dan nu sok kerung tarang teh tina hate tina kerung. Kerung. Heh. Mata Rasul kenon sifatna Rasul mah tabasum, selalu tersenyum dan Rasul mah mandang sakabeh nu terjadi di alam teh dengan pandangan kajero ka ditu. Kada teh pada melan Allah kitu kieu ge. Mata Rasul mah tara pernah kerung. Kerung dalam arti urang gitu. Mampeda ulah hari
sasarengehan teuing bari urang kan hanjeun-hanjeun meuli hariwang. Lah sia ieu budak kumaha asa geus heubeul hayang wae sasarengehan. Pamo cicili kitikan urang jadi hariwang. Artinya ingat we bahwa sakabeh pagawean di alam semesta hakikatna mah eta teh jero-jerona pagawean Allah taala. Sedengkeun sakabeh pagan Allah taala mah eta teh pujian wungkul. Utak ningali sesuatu teh kabeh selalu kudu dipuji. Termasuk lamun ningali aya hiji musibah anu keuna ka batur, tetep urang kudu muji. Muji naon? Muji pagawean Allah urang disalamatkeun eta musibah. Ya kan doana alhamdulillahilladzi afani mimab talahu. Segala puji milik Allah anu geus nyalamatkeun abdi tina eta perkara nu jadikeun ujian ka si eta. Lain bungah kade eta beda ungkapan kade. Urang kan kadang-kadang lamun teu ngarti mah jiga nu bungah ku musibah batu. Ai maneh cenah batur ka musibahan kalah ka alhamdulillah jiga nu atoh lain urang. Orang muji Allah taala anu geus nyalametkeun awak urang tina eta musibah. Kakarek dituluykeun we ku istirja mengembalikeun hakikat pagawean ka Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulah nuan anu paeh maca innalillah teh. Da innalillah mah ayat tauhid eta, ayat akidah. Urang teh ngelingan diri urang yen urang milik Allah. Si itu ge milik Allah, nu aya di urang milik Allah sehingga urang jeung sakabehna bakal kembali ke Allah gitu. Tadi moal kerung teh. Tadina sok di alam ena di poyokan teh jadi kerung. Bodo amat gitu. Ampera ipis bedana teh. Aya nu kitu teh tina sabab ngarti, anu tina sabab noyod, beda-beda ipis teh. Moal Allah mah komo malaikatna moal katipueun. Da si eta mah mangprangna teh tina noyod, si ieu mah mangprangna tina ngarti, beda teh. Kawas diam, pandiam itu berangkat dari dua hal. Satu, dari mengerti. Kedua, dari tidak mengerti. Sok. Da cicing oge aya nu cicing tina ku sabab ngarti kan eta omongan. Aya anu cicing teh tina sabab sangat teu ngarti. Ngajetan. Aya nu alus cicing tina ngarti kan disebutkeun mufid. Matak omongan mah kudu mufid, kudu anu ngaakibatkeun cicing ngarti. Ulah ngangkrog ngomong. Kade ulah warah husnudon teuing, oge ulah curigaan teuing kudu sing telak. Ieu teh caricingna masyarakat jamaah teh ngarti awat atawa cicing teh kan emang teu ngarti. Nya ade. Pan aya cicing teh anu tina ngarti eta cicing alus. Aya anu cicingna teh saking teu ngarti memilih diam. Lieur aing kumaha ieu teh nuturkeunna. Geus teu nanyakeun geus teu naon. Geus over kapasitas meunina HP mah ngajetan we. Terus teu bisa dieser-eser. Ulang. Eureun heula geus tong diasupan deui kitu mah. Bersihkeun heula runtah-runtahna. Nah, kitu alhamdulillah teh euy aya di pikiran mah urang nya. Eta pantes peceuk ulama-ulama akacida anehna lamun jelema nu sok salat tapi masih keneh loba lieur. Nah, teu pan sapoe sapeuting minimal maca alhamdulillah teh 17 kali. Nah, 17 rakaat anu wajibna wae dina Fatihah. Tapi masih keneh kerang-kerung lieur cenah cek kami. Henteu lieur cek urang teh ka ulama, da urang mah maca alhamdulillah can ngarti kitu ulama. Heuh matak sing ngarti cenah si lain. Arti alhamdulillah teh kitu. Ngabalikeun pujian ka Allah taala karena anu boga hak dipuji mah Allah taala. Da sakabeh pagawean Allah taala mah pujian wungkul. Teubuh cacadeun pagan Allah taala. Sehingga lamun nyacan kana pagan Allah taala doraka. Tah ti antarana gorengna pagawean batur eta teh dikersakeun pan ku Allah taala, mangka doraka urang lamun nyacan ka si eta. Saya mah kitu doraka. Nah lamun ropek geus ka mana? Nah pan jadi hakikat mah nyacar kana padamelan atuh boro-boro ge Allah saya teh lamun urang disuguhan tuluy ku urang teh kieu kana boga teh naon cenah teh sayur teh pangset-pangset kieu geudaheun mah urang nyacad kana pagan Allah taala wah sia
bendu Allah taala. Di antara pagawean Allah taala teh pagawean adi makhlukna. Tak urang teu meunang ngaledek ka seseorang. Da hakikatna ngaledek kanu bogana. Cenah si itu mah kitu seurina. Si itu mah kitu. Alas ya, teu karasa osok mangkani urang kikituanan. Ih, si eta demes. Sing saha nu nyieun demesna? Allah taala. Tetep aya hikmah dina demesna si eta. Ih, si eta mah hejo kulitna bisa era teh nyebutan mah. Hejo welantong black teh. Ih, kamu kulitnya biru. Goblok cenah sia. Mending keneh jujur aing mah disebutkeun hideung cenah naon, biru mah leuwih parah. Teu meunang kana nya, teu meunang. Ya, sabab jero-jero nama jiga-jiga nyacar kanu midamel. Sedengkeun eta kabehana ngandung hikmah. Di pidamel kitu aya hikmahna, dikieukeun aya hikmah. Da dikembalikeun kana satu pusat mah sadaya padamelan Allah taala mah pujieun wungkul. Maka sakabeh pujian milik anjeunanana yakni Allah taala. Beres kari engke maju kana sholawat ka Kangjeun. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma